ngudung, nyeri perut keur ngandung. Treng dong treng dong, jeruk perut, tuku perut nakeun nyandung, Oh cinta, perlu pengorbanan. Aduh cinta, aduh cinta, perlu pengorbanan. Aduh cinta, aduh cinta, aduh anu kasih. Sobat Tah, ayeuna mah kieu ayah kan boga pamajikan teh Seneng nu pangkolotna. iya ya. Ayeuna Seneng kudu mangka sabar nya. Ya sabar naonna. Ya maka sabar, maka tawakal. Mun si ayah kaditu ulah sok dicurigaan bae. Oh gitu. Heeh. Yang teu atuh aa. Wayahna nya neng nya. Ya aa. Wayahna panon dicaritakeun ku ayah. Mangka sabar da ayah kan boga pamajikan teh 3. Nah ayeuna mangka sabar. Meureun ayah adil kaditu ka dieu di ditu 2 poe, di ditu 2 poe, kasih neng kan 3 poe. Nya nu penting mah. Nah gitu. Oke ayah. Oke. Sayangku. Getek. Iya ya. Nenek. Ayah. Ayah, neneng minta dipangku daftar ayah terkilir. Hayu siap sok. Aku jangan ongkos yuk. Karunya teuing. Buka pamajikan. Ayah, ayah enak banget ya. Aduh, ya Allah, aing modal sampai kabeak kieu boga salaki beuki kawin abang aing pamajikan kadua. Ting ayeuna keur ka mana deui jelmana teh? Keur neangan awewe deui meureunan ting keur naha. Modal sampikeun ka beak, dagang beak kabeh sagalaning. Tinggal AC erek dijual, erek dirongsok AC teh. Keur modal keur isi beuteng. Ngajual AC aing mah karongsok. Da salaki teu tanggung jawab. Kawin jeung kawin bae. Aing boga pamajikan. Ya Allah, itu kurang ajar teuing Gusti, ngagagandong awewe pamajikan meni hareupeun mata aing, mah panas tanah eta na. Kurang ajar boga awewe pewot be kos kitu be pamerkeun hareupeun aing. Aing gimana ge. Mah panas be. ya lu ngomongkeun ulang. Saha? Teuing saha itu? Ini teh ngomongkeun. Tarik. Penana. Ya nana. Gitu dah. Gelis. Pemajikan teh. Awewe kos kitu bege, meni dipapayang, meni digagandong. Tingali tah bodasan uing tah, tingali tah. Nya kajen Deung cakeut trep ke tungguan ayeuna keluar. Tungguan ayeuna keluar cicing. He, aya nana nih cek meni cantilan meni yang digagandong sagala.
Eta na aya sada aya aku. Nu aku. Ih, Aing bae teh digagandong jelema nu geulis kieu. cinta, Cinta. cinta. Nyaho teu digagandong nya di kieu teh. Nyawa lah cinta suami. Lain cinta. Keur ngolo da bogoh nama ka urang. Ih, kajen nenek-nenek peot ge ya. Manya nu kos kieu di Pikabogoh. Ih. Kamu bogoh mah moal nyandung. Ih. Nu urang mah ieu masih alus kene masih neuh. Ayo. Peot rayun. Dia tapi goyang. Lamun alus goyangna moal neangan deui salaki di dinya teh. Moal meunangkeun urang. Kajan da pokoknya cinta. Itu mah ka uing bogoheun. Belum lalaki uing eta mah. Hop pilih lah, sok dari sok. Heup ulah heup. Geus ulah raribut teuing isin. Merebutkeun naon? Sabenerna pancek si ayah ge ya, si ayah adil, rumasa boga pamajikan 3. Ka dieu 2 peuting, ka ditu 2 peuting, nu sapeutingna kan di mamah. Sok Ih, ka diarekeun sapeting di si mamah mah. sapeuting. Nya. Berarti nu sapeutingna encan. Si mama makan 2 peuting ya. Kapan dibatur ge cuma 2 peuting, cik mah. Geus kasabar. Sok tah tanya ka si Ino. Sing teu percaya mah geus ngarebutkeun naon, sok mangka alalakur. Ya heueuh da urang ge sarua 2 peuting, teu kurang teu leuwih. Tuh kan adil. Inoh 2 peuting, mamah 2 peuting. Nya, paham? Sok ayeuna mah alakur, angguran ge resep lain lamun alalakur teh. Berarti anu katiluna 3 peuting teu adil eta teh. Bener teu? Nanya. Bener teh ade si ayah mah. Sarua bae geus wayana anu 3 peuting mah nu hijina jeung paranti istirahat. Tah eta geus hiji-hiji kenek diakurkeun, syukur-syukur lamun sakamar bertiga. Aja. Berarti 2 peuting genep peuting. Anu sapeutingna saha? Tah. Eta uing mah yang nanya. Curiga yeuh, curiga. Saha nu saurangna? Aya betul dulu. Paranti istirahat. Pan mobil ge kudu diistirahatkeun. Minum jamu. Nya antah teu. Ari Kang Jumid mana betah-betah teh di maneh? Sarena di maneh bae. Adik kami teh bet jarang. Ari maneh boga naon? Nya jelas bae betaheun di urang. Urang mah keur mangora, geulis deui, servisna memuaskan. Ieu harina naon teh, atuh da pilah-pilih. Manya teuing atuh mangora ditinggalkeun. Heh, ari maneh resepna naon? Kami teh ngarep-ngarep datang ke kami, dabongan HSWD maneh ici, ya kami delebu teh geus gendel ye, rek minta duit ka Kang Jumid, rek dikerembat ka salon, adi geulis. Sugan ari geus kami geus dikerembat di salon, nah sugan betah di kami, cek ici, suruh balik ka kami sapeuting, bae kami kabur geus kabelek. Ye, ari hayang salaki betah di imah, servisna kudu memuaskan. Ye, mandi biasanya pakai sampo-nya, pakai deterjen, digosok ku apa kata bersih kabeh awak-awak. Ye lamun urang awakna seungit mah lalaki ge betaheun. Ari maneh si Ici ari ngomong sambarangan ka kami mentang kamana kami awe nu kolot teh. Rarasan mah kami tari mandi teh make sabun colet, kami ge make itu tuh make tapas, terus make naon eta teh lebu ami seuseut ka kami teh. Ari maneh tuh kami mah jujur make naon sok. Nya sabun colet kami make sabun colet napal nadinya ane bae meureun nya mah make besem-besem meureun. Geus ayeuna mah urang teh kan kaditu kadieu bareng nya. Ayeuna mah urang teh kajen pamajikan ge 2 yeuh, pamajikan Kang Jumid, tapi urang makan da alakur lain. Kaditu kadieu bareng. Ayeuna mah geus pokona mah ayeuna mulah karunya ka salaki urang nya. Nya atuh ari kitu mah, ari kahayang manehna mah hayangna bareng kaditu kadisa teh danyane mah geus ngeunah. Soalna si Jumidna hees berang peuting di maneh. Kami nu kesepian teh, silok balik-balik. Ari hayang akur, hayang bijaksananya nih kudu bisa ngomongnya. Ngomongna ka Kang Jumid teh, itu gilir nu kolot dan nu kolot ya geulis sarua jeung kami kitu nya ngomongnya teh nya. Kami mau ngamuk ka maneh da urang mah geus akur ti bareto. Karunya
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah boga rupiah teh garilis arakur wayah nanya di kayak penting magiliran ka dieu nya. Sing alakur salmen. Ya ieu mah terserah si Aa da karunya itu pamajikanana nu kolot sarua bae hayang dipeutingan. Sok bae deh di dieu mah teu naon gitu. Jikan dua nun subalagur alakur. Syukur ada alakur mah. Cicing heula rek ngomong aja ge. Enak untuk ngomong Minta naon cowok. duit, hayang dikrembat. Oh gitu. Yo geus lengketnya. Kan abis syungit mau sareng. Tenang ke. Jadi Ayo bere lengket jang tuh privat. lengket, nok teh lengket tuh nok doritenya. Minta duit tuh ka salon yang empey. Oh gitu. Nya calon neng pay nu terkenal teh Ambe kan bisa merubah muka, ambe bukan gelis. Nya, nya. Ambe si ulahnya lengket mah di si Ici. Oh. Nya, nya kajuminya. Kayak di bahasa yang ieu yang ka salon. Oh, nya. Angge 16 dori ayeuna cuang balik, cuang tempur ke memperbaiki jaket peutingnya. Ayo. Di salon, di kerimbat, di pokoknya mungkin di permak lah. Ayo. Ayo. Icinya, soalnya diinjak oleh sapetnya. Sapeting 2 peuting ek sabulan. Bye-bye sapeuting. Kami nanya kabur kabelet. Halo kabelet nya kabur kabelet karateun. Alhamdulillah alimanya tumarima pisan. Mudah-mudahan jadi istri nu solehah gitu. Hayang adil ka ditu ka dieu. Masalah kita gitu. Alakur mangka ieu. Hujan aduh aya saung aduh niuhan aduh tiris gini lumayan niuhan geuning aya di dieu ada dan nuju naon mana teu uih ya Allah aya cenah wawartos nama bade ka Jakarta. Nah, geuning aya di warung. Nah, habeut ieu kalah ngagupay ka dinya pandanganna ari saha deui. Hah, si teh berarti teu bener ieu teh. Naon? Tadi teh nyebut AA maneh. AA di mana? AA saha? Heh, ari maneh? Heh, cek, ari maneh teh apal? Ari ieu teh salaki kuring, sing hayang nyaho mah nu cenah saminggu ka tukang teh ka Jakarta. Nah, habeut aya di dieu ngagupayan eta tah. Tah, nu siga nini eta. Pan aneh, saha etana? Uing dia bisa buat ini. Mana susah dia menang ge. Tadi nama ngora gelis. Sabar. Ya. Aya geus pukul mana teh nini. Nah, yang disebut bidadari gitu. Atuh jeung urang mah jauh. Piraku teh si aboga salingkuhan nu model gitu. Ya Allah, kaeling wae ade deh. Ka bener eta saha aing mah. Gas. Sabar. Sabar. Sabar baik, sabar. Ulah ceurik. Dilawan. Sabar. Hong ceurik. Udah sabar tos. Gesing isin ke batur. Udah sabar. Tos dicenggani waya sok jempet. Batur. Ulah ceurik. Dilawan. Sok lawan wanita. Naon? Itu lawan. Oh itu dia lah berakuing Sok mah. wanita. Sampai apa, Mak? Ayo lawan. Ternyata sebenarnya saha? Teu nyangau, eta teh pamajikan kapilu. Pamaja kan kati lo. Ya aing nu Emang karek nyaho. Karek nyaho. Deuh. Jelema Emang karek ada. nyaho. Heeh. Ah, eta pamajikan Oh anak teh. eta. Heeh. Yo nya. Oh, iya teh nu ngaranna Cemarni. Comohon. Iya si Ino. Heeh. Pamajikan anak kene aing ge. Heh, Aa, ari Aa teh ka bener atuh. Pan Aa teh ka Jakarta rek nengan modal jeung enok. Pikeun usaha jadi Bang Emok nok teh. Nah ayeuna kalau Aa balik
Iya ada deh main. Geus geus sareng kadar. Pusing. Geus wayahna ayeuna mah. Sok mangka bisa alakur. Ya. Si Aa di ayah erkeun heula. Aya perlu. Bisa pokoknya gitu. Iya teh kudu boga jontrongna. Iya modal Bang Emo kumaha aa. Oh modal Bang Emo kumaha. Urang teh eta jualan sampai keun ka eureun. Eta gulung tikar. Tuh, ayeuna kumaha maneh Marni? Ini mah dagang kolor. Dagang kolor. Kolor beras. Di Bang Emo. Ayeuna lagi loba langgan. Jadi kumaha? Tanggung jawab. Aing mengsangkeh. Tuh, kumaha kita tanggung jawabnya. Lain ku kitu Ino. Iya nasi Bang Emo aing kumaha Ino. Ane dagang deh. Eta tingali. Kumaha? Kolor, kayak payu ke hijieun. Ya Allah, kolor nangker merosot. Marah, sakit betul kelar. Kumaha ieu teh? Nah tuh. Nentang gesan bae teh. Teu bener sih. Tanggusan we. Aing ge rek neangan laki di Sugan. Sugan bae menang budak kaya nu bisa ngamodalan Bang Emo. Aya naon dumpatan aya naon? Hah? Kain kieu mit urang teh nya keder pamajikan piluanana ngarumpul. Si Asnati, si Ino, si Marni, di urang keder teu bisa alakur teu batung cika nu di dinya. Si Dori jeung si Iti teh akur eta kumaha carana. Ayeuna jadi pasiaba di ditu. Pasia itu deui warung di si Ino. Aduh, kumaha atunya? Tuh keder. Bisingna teh urang mah doh keder. Dia ya jadi jalma gagah teh direbutkeun. Tuh. Nah, eta kumaha resepna bising boga bong bolongan. Dewek mah pan istina si Dori jeung si Ici bisa alakur kitu kondangan bareng naon bareng. Ieu urang tiluanana bisa hayang aku kumaha. Oh gitu. Jadi sebenarnya resep nama ngan saeutik gitu. Jadi si budak teh nya nu tiluan teh pamajikan nu tiluan. Alaan ala hiji bukna bun-buna. Bun-bunana teh alaan hiji hewang disalikeun dibeulem dieun kopi. Nah, dieun kopi diinumkeun. Ka eta nu tiluan. Nah, insyaallah lah akur. Oh gitu. Aya deui lamun kurang eta nya neangan tai meri nya tai miri tai bebek. Tai bebek. Ari bebek makan di kopi bareng deui nya reundeup deui nya lah. Tah taina seutik eta ge dikanu kopikeun kitu. Diinumna kusaha? Atuh nya ku anu awewe itu. Eta palbas tai bebek diinumna kusaha? Tuh, nya diinumna ku itu atuh ku awewe, lain ku dewek. Jadi ku awewe teh diinum bere lah. Nah, naon seutik hewang lah gitu. Tiluan teh takambang ari nu eta insyaallah akur coba urang ge geuning nyatakan kitu teh alhamdulillah akur tar dipikir-pikir mah gampangnya kamu anak teh aduh karunya kanu kolot karunya kanu ngara karunya lah kabeh bagus lah urang ge dimanfaatkeun ramuan eta pokona mah jeung naon teh buuk nya terus jeung lain meri seutik ulah-ulah ka nyawan bisa bicara kan cenah dayakeun eling-eling mah ari boga pamajikan loba nu hiji keur halangan nu hiji bisa digarap nu hiji halangan bisa tempur aduh ngalancar urang cara usaha teh mun lain mah cicai teh motor ayo pamajikan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kapes. Kami Baraya Salambur Pasawahan yang cetar membahana badai dari kampung Pasundan Cisamaya Pasawahan, bimbingan Ibu Hajah Ida Trinoviati menyediakan video-video bodoran Sunda yang spektakuler dan menyegarkan. Ibu nyebrot. Ampura. Diulang ah. Aja mah nyebrot. Dijongklokkeun. Oke. Paham pura ya Allah. Ya, sok. Diulang itu, Bu. Enggak sih. Berat mah hujan itu mah kalah. Berat. Iya, para pemirsa di seantero dunia dalam berita, jangan lupa tonton ya, like, subscribe, komen.
Baraya Salambur. Oke. Mantap, mantap, mantap.